heula kaayaan Sumarni anu ngabecir lumpat balik deui ka lembur rek ngabejaan ieun manehna manggihan layon juragan Samin anu ngagoler di pinggir jalan. Ayeuna urang balik di heula nyaritakeun kaayaan Pak RT anu basa harita lumpat kabur barang jeung pamajikanna katot si Usrip lantaran disingsieunnan ku Ceuwin teh. Anu pada akhirna mah Ceuwinna sorangan oge ngudupruk kapiuhan lantaran sanggeus singsieunana teh maehna oge kalah kawenehan deui ku jurig anu beneran. Si horeng basa lalumpatan kabur teh Pak RT mah malah mengko lumpat ketampian terus nyumput di jero balai kambang. Sedengkeun Bu RT jeung si Usrip mah teuing lalumpatan ka mana. Harita meureun bakating ku sieun-sieunna Pak RT langsung bae nyuuh dina jero balai kambang. Awakna karasa leuleus ari tuur nyorocod. Pak RT geus teu kuat deui hudang, malah saking ku sieun-sieunna meureun Pak RT teh tungtungna mah teu inget ti bumi alam. Harita kaayaan beuki nyedap kasubuhnakeun. Hayam jago geus rame kongkorongok. Beuki lila beuki ray-rayan beurang. Pak RT masih keneh nyuuh teu empes-empes. Dina kaayaan kitu aya saurang awewe anu katerahna marunte manehna teh sok biasa ari subuh-subuh teh ngadon salat di balai kambang bari ngubahan parabot jeung ngisikan. Sinari yen can aya sasaha di cai teh geuning biasana mah sok antri ari wayah kieu teh. Lah syukur teuing lah aing jadi teu kudu ngantri cek marun teh bari ngecagkeun ceceting jeung sisihan dina deukeut pancuran. Samewehnya jeung ngisikan marun teteh abdas heula. Harap make mukena tuluy naek asup ka jero balai kambang. Maksudna rek salat subuh. Tapi barang asup ka balai kambang marun teh meuli kaget. Lantaran di jero balai kambang teh aya nu keur nyuuh. Saha eta jalma teh? Kenaha bari nage cicing di balai kambang wayah kieu? Disebut keur salat da lain. Heuh da mangkara aya salat make kolor bae. Kerentos marun teh bari panonna mencerong seukeut ka Pak RT anu masih keneh atempo nyuuh. Jadi lantaran masih keneh poek, marun teh can bisa jelas tempo sah-sahana. Lila-lila marun teh jadi curiga. Buah-buah bangsat kabeurangan atuh ieu mah nya. Da moal heuna atuh jalma lembur mah ngadon es di balai kambang. Kerentos marun teh deui. Marun teh luak rieuk siga aya nu diteangan. Teu jauh ti manehna katempo aya pongkol awi. Ngagoler di pinggiran bilik balai kambang. Katayap marun teh keteyapan tuluy kot leungeunna ngaragamang kana popongkol awi. Keun siah di babuk ku aing mah siah ambil kapok bangsa teh. Kerentos marun teh bari sukuna ngalengkah lalaunan bari jeung ngamang-ngamang popongkol. Sanggeus deukeut habek popongkol awi teh dipake ngababukan sirah Pak RT anu masih keneh kapiuhan. Atuh Pak RT teh ruas sirahna asa-karasa bejad dibabukan ku popongkol awi teh pubuh kitu teh. Aduh, ina ngababukan hulu ai ina. Cek Pak RT bari ngorejat hudang. Sedengkeun dua deungeunna dipake nukupan hulu, dipake nangkisan, popongkol anu terus diprakpekkeun ku marun teh pake ngababukan Pak RT. Montong adu-adu kan sia. Pasti maneh teh bangsat kaburangan. Ngeunah sia ngadon es di balai kambang. Cek marun teh bae terus bae merakpek ngabubukan Pak RT turun-urun. Pak RT terus pakupis leungeunna nakesan popongkol anu dibabuk-babukeun ku marun teh. Barang nempo ka marun teh Pak RT beuki luas deui bae. Lantaran dina kaayaan poe kitu marun teh anu make mukena teh katamponangan saukur bodas-bodas bae. Atuh Pak RT nu can kumpul lembutan teh beuki soak. Disangkana manehna teh digebugan ku jurig anu peuting. Pak RT ngagoak minta tulung. Tulung. Jurig kagebukan kuring, tulung. Cek Pak RT bari tuluy luncat ngaliwatan jendela balai kambang. Atuh kujubahar. Tangtuna bae Pak RT kalah jadina ti kujubahar kana balong. Kecepak. Pak RT katempok kecepekan roesan hayang hanjat. Tapi ku sababresan kalah ti kolesah deui terus ti kujubahar deui. Tulung, aya di diwa, tulung. Bari terus roesan akhirna mah bisa hanjat oge. Tuluy petek Pak RT kabur. Ari marun teh kalah ngahulang. Geuning sada sora Pak RT eta mah. Heuh nah make ngakar diwa ka aing. Heuh tak naon ge maena keur aya di dieu. Cek marun teh ngahulang sakedeung ret kana awakna. Marun teh ngabarnya seuri. Oh, peda aing make mukena meureun.
Jadi aing disangka jurig. Berarti bener tadi teh Pak RT lain bangsat kaberangan. Tapi nanya Pak RT ngadon muting di balai kambang. Pasti nage keur parase aja pamajikanna ya. Alah kadalah. Ih bisa jadi beja halus ya jeung ka ibu-ibu. Kerentes marun teh. Cag urang tunda heula. Ayeuna tuturkeun kayaan Pak RT anu lompatan kabur deui lantaran sieun kumarun teh anu disangka jurig deui ku manehna mah. Pakaiana katepo caripruk kul tigeblus kana balong tadi. Kayaan beki berai-berayan cahang. Pak RT eureun heula di hiji tempat napas tengah hegak bakat tinggu capek. Aduh, bener-bener apes aing. Lain deui aing kaweneh anjeun jurig, tapi ieu malah digebugan segala ku jurig teh. Dasar jurig buang kawara. Cek Pak RT bari ngahegak. Keur kitu lara aya saurang jalma lalaki liwat kapal badinya. Anu sigana jalma lalaki eta oge rek katampian. Barang nempo Pak RT keur ngajanteng sorangan bari jeung bajuna caripruk, eta lalaki teh heran tuluy nyampeurkeun ka Pak RT. Pak RT, kunaon eta baju kalah caripruk kitu? Isuk-isuk geus geum di balong sugan Pak RT mah nya. Siga budak rek disunatan bae atuh Pak RT mah. Cek eta jalma bari ngabarnya seuri. Pak RT ngarenjag. Ngareret ke eta jalma. Jih, geuning Mang Uman. Kuring teh raintas ngajang ngeueum Mang Uman. Kuring kawengehan jeung jurig. Ih, sieun. Atuh kuring teu kahaja loncat kana balong tigeblus. Tembal Pak RT. Mang Uman kerung. Hatena ngarasa teu percaya kana omongan Pak RT. Lah, nu leres Pak RT. Mangkara aya jurig wah kieu. Jih, sumpah kuring Mang Uman sing diminage. Tuh jurig naga di balik kambang sing teu percaya tempo bae ka ditu. Jalma anu disebut Mang Uman kalah ngabarnya deui. Ya tuh kuring rek ditempo ari kitu mah Pak RT. Da ceunah mah yeuh cek jalma kolot. Lamun urang kawenehan yang saban-saning jurig mah sok meunang rejeki cenah eta teh. Cek Mang Uman bari tuluy ngaleos deui indit teu nempo deui ka Pak RT. Ari Pak RT na malah ngahulang. Heueuh nya aing ge asa pernah ngadenge jalma kolot ngomong kitu teh. Lamun bisa kawenehan jeung saban-saning jurig atawa riwa cenah sok menang milik engkena. Boh heueuh nya aing teh rek menang milik gede yeuh. Lantaran puting tadi aing kalah 3 kali panggih jeung jurig teh. Lamun kitu aing mending buru-buru ka imah lah. Geus beurang ongko ieu mah. Sugan bakal menang milik ke beurang. Cek Pak RT ngadon ngomong sorangan. Satuluyna mah buru-buru indit rek balik ka imah. Teu kacatur di jalana Pak RT geus anjog ka hareupeun imahna. Breh katempo panto imahna molongo, malah katempo rujad kurut ditalabrak keur peuting teh pasakeun kalalabur kulantaran sieun ku jurig. Pak RT mending godeg. Haruh, gara-gara jurig bangkawara eta panto aing kalah karujad kitu. Cek Pak RT. Pak RT tuluy leumpang ngadeukeutan kana golodog, bari ngacat naek maehna gero-gero ka pamajikanna. Iya. Di imah teu. Cek Pak RT. Tapi nu nembalan sigana macan balik sugan hijah teh. Nah keur peuting manehna lompat ka mana atunya jalma teh. Cek Pak RT deui bari sukuna ngaleng ka asup ka lawang. Barang sampai di lawang Pak RT ngarenjag deui kaget lantaran katempo jelas pisan aya nu bodas-bodas ngagoler deukeut lawang tengah imah. Beuh, eta naon nu bodas-bodas curig kitu. Cek Pak RT bari rundag-randag mundur maju. Lah tapi mengkating aya jurig weh kieu mah nya. Cek kerentesna deui. Pak RT tuluy ka tempo leumpang lalaunan meniti jengke-jengke bae ngadeuketan anu bodas-bodas. Ongko panasaran tapi masih keneh ngarasa sieun. Malah bujurna oge karasa asa kokoplokan. Tapi barang geus dukut si horeng anu ngogoler teh lain jurig, tapi jalma awewe anu make mukena. Pak RT ngarasa ngemplong. Jeh, disangka teh jurig, si horeng eta masih ijah. Nah, kalah ngagoler deukeut lawang jalma teh. Cek Pak RT nyangka nama pamajikanna. Anu padahal anu keur ngagoler teh Ciwiwin anu keur peuting kapiuhan lantaran diwenehan ku jurig beneran teh.
Pak RT tuluy ngaguyah-guyah awak Cuwiwin. Ijah, udang maneh geus beurang ieu teh. Cek Pak RT bari ngaguyah-guyah awak Cuwiwin. Cuwiwin ngeulis hudang, tuluy nenggak. Pak RT ngarenjak. Hah, geuning lain si Ijah maneh mah, saha maneh? Cek Pak RT bari melotot reuas. Cuwiwin tuluy nangtung, mukeuna anu keur dipake dibuka. Ieu mah kuring Pak RT, Cuwiwin. Pak RT kerung, Cuwiwin rubiahna Kang Usep anu pindah ka Bandung lain. Enya, kuring. Ngaja balik ka lembur aya perlu. Nah, bet aya di mah kuring atuh, bari jeung teu bebeja. Hampura Pak RT. Ya, keur peuting teh kuring teh ngatrokan panto. Tapi ku Pak RT teh dibuka, unu nembalan. Ya kepaksa tuh kuring ngaca tina jandela. Pak RT ngajenghok ngadenge jawaban Cuwiwin kitu teh. Berarti nu keur peuting teh Cuwiwin ya. Nya kuring, hampura Pak RT. Pak RT ngahulang begeutna katempori beureum. Dasar asa hiam, disangka teh heueuh juri keur peuting teh. Hanas aing kalah sawak terus kabur. Dasar awe nurus tunjung. Kerentas Pak RT. Ari Cuwiwin barang nempo Pak RT siga nu rek ngambek teh maena reuas. Tapi uteukna langsung jalan lancar. Pok Cuwiwin ngomong, "Heh, ulah ngambek Pak RT. Eta mah ada salah Pak RT atuh. Sok bae lamun wani ngambek ka kuring mah. Ku kuring rek dibejakeun, rek diebarkeun ka batur. Yeun Pak RT borangan. Pan era meureun Pak RT." Cek Cuwiwin ngancam. Atuh dikitukeun mah Pak RT nu tadina rek ngambek teh teu jadi. Eleh babar ti heula, antuk mah maena ngomong deui meuni leuleuy. Jih, lain kitu Cuwiwin. Kuring mah teu ngambek, tapi kaget. Geus lah ulah loba ngomong ka batur Cuwiwin. Ku kuring dihampura lah sakitu mah. Cuwiwin ngabalenyeh. Nya nuhun atuh Pak RT, si horeng Pak RT teh geuning bager nya. Jih, lain Cuwiwin bae nu apal kuring bager mah. Batur ge arap badeun. Cek Pak RT. Bener Pak RT. Kuring ge apa tiba heula Pak RT teh bager. Tah terus ayeuna ulah kapalang bager ya Pak RT. Tuh tempo baju kuring rarajet kitu. Ayeuna kuring wayahna rek nyeu baju. Da bajuna saraweh kudu teh kakarait keur peuting. Cek Cuwiwin deui. Emang kunaon tadina Cuwiwin geuning kalah saraweh kitu baju teh. Lah panjang caritana mah Pak RT. Ke bae didoangkeun mah ari keur salse ayeuna mah mana guat kuring nyeu baju. Nya tuh kajian dari kitu mah. Beul atuh rek nyeu baju mah. Milih bae ku sorangan. Cek Pak RT bari tuluy leumpang ka kamar. Ku Cuwiwin dituturkeun. Sanggeus aya di kamar, Pak RT mukakeun lamari, reket pantora mali muka breh loba baju. Tah milih ku sorangan bajuna Cuwiwin. Da loba baju mah nu pamajikan kuring. Cek Pak RT. Nya atuh nuhun Pak RT. Ayeuna mah Pak RT na guat keluar ka ditu kuring rek disalin. Tembal Cuwiwin. Sambot Pak RT jeung Cuwiwin masih kena aya di kamar, kultak Bu RT datang buru-buru leumpang rek asup ka kamar. Atuh barang muka horeng kamar, Bu RT meni ngajenghok kaget. Nampo Pak RT keur paduduaan jeung Cuwiwin. Hatena ngahaya panas begeutna beureum Bu RT teh. Geus bae hatena meh nanyakeun macem-macem ka Pak RT jeung Cuwiwin teh. Haok Bu RT langsung hahaok nyarekan. "Heh sia, kenalan sia paduduaan di kamar." Cek Bu RT bayi tuluy nyiriwik gep kana ciri Pak RT. Oh tuh Pak RT meuni reuas sungutna calangap rek ngajawab. Bu RT na kaburu norostos deui ngomong. "Dasar sia lalaki teu uyahan. Isuk-isuk sia ge serong jeung awewe sejen." Cek Bu RT bari terus ngabatot ciri Pak RT beuki tarik dipulilitkeun sagala. Sabar heula ibuna. Ulah ajiwin ki. Nyeri. Salah paham ibuna, salah paham. Kajian teuing sia, disumpungkeun sakalian sia ku aing ceurina. Cek Bu RT bari beuki tarik ngajiwil ceurina Pak RT. Sedengkeun Cuwiwin barang nampo Pak RT jeung Bu RT parasek kitu teh maehna ge tangtuna bae reuas. Waduh cilaka. Aya perang Baratayuda ieu mah ya. Ya daripada aing kabawa mending aing kabur. Kerentas Cuwiwin bari keteyap mundur ngadeuketan jandela terus kalacat naik beungeung kabur. Ari Bu RT katempo beuki ambek pisan ka Pak RT. "Sok sia, timiti rahasia saling jeung si Wiwin. Sok sia ngaku." "Ampun ibuna, ampun. Ieu ulah waka ngambek kitu. Ieu ibuna salah paham." "Salah paham kumaha sia? Sidik sia kanyahoan kumat aing sorangan keur paduduhan di kamar. Rek nemalan deui kumaha sia?" Cek Bu RT. Sing demi ibuna. Apa mah teu rumasa salingkuh? Sok atuh tanyakeun ka jalmana." Cek Pak RT paling ngalieu ka tukang, maksudna mah ngalieu ka Cuwiwin, tapi si horeng Cuwiwinna geus eueuh. Atuh Pak RT teh mun seueuh, bari calangap deui wae. Aduh, bener-bener apes aing ari kieu mah.
si Iwin kalah kabur. Ieu aing kudu kumaha? Ceunah lamun kawenehan anjing jurig atau beri aing bakal menang milik, tapi aing kalah apes kieu. Haram cadol teh dasar jurig nu tunjung. Gerentas Pak RT kalah nyalakeun jurig. Tah bukti sih ya. Lamun heueuh teu boga salah, moal heueuh na aweuna oge kabur. Cek Bu RT bari tuluy murulitkeun ceuli Pak RT. Atuh Pak RT teh teu bisa menyat deui, nyari jiwir, nyari carekan, nyari gebugan. Cag urang tunda heula. Urang caturkeun Ceu Marni anu lumpat sasah kulantaran manggihan layon juragan samin teh dina kaayaan pihawatireun. Sampai ka lembur Ceu Marni langsung bae ngadatang imah Palebe. Datang-datang terus ngagedoran panto meuni tarik pisan. Punten Palebe. Punten Palebe, punten. Atuh Palebe anu kakarek ge anggeus marab hayam di tukang imah reuwas. Barang adenge pantona digedoran meuni tarik pisan kitu teh. Palebe buru-buru nyamperkeun ka hareup, rai muka panto. Aya naon atuh Ceu Marni? Ieu isuk-isuk geus ngagedoran panto batur. Aya naon sabenerna? Itu Palebe, itu juragan Samin. Aya naon juragan Samin? Sok ka bener ngomongna. Juragan Samin maot. Aya nu nandasa. Atuh Palebe teh kaget. Hah, ka bener Ceu Marni. Di mana ayeuna? Di ditu Palebe, di jalan mereka pasar. Embal Ceu Marni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beuh atuh cuang ilik ka ditu. Tapi kuring rek kabijahan heula jalma-jalma lembur. Cek Palebe ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mau dia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.